guys, kembali lagi sama saya. Jangan lupa mawarnya. Makasih Om Burhan udah lewat, makasih. Jadi sepi ya. Sebel deh Om Burhan, cuma lewat doang gitu. Aduh, ngeliat temennya sepi, udah jual diri, masih aja sepi. Hirup. Aduh, iya teh ngeliat teh sepi, jabal laki gawe na THS wae. Ngan ukur ngopi, udud mun hudang teh. Duh, iya hirup. Kudu kumaha nya teu boga duit. Teh baru dak HS keneh, jabacan ngeundeun kejo, jaba eueuh duitna. Minjem kitu kasih aing. Heulah mending minjem kasih aing. Ini kebenaran pisan aya mana ini radio tieu urang ngomong. Cih, nah aya naon ieu urang teh kerusuh kalah diajak diuk di dieu maneh mah. Cih, kapan orang teh nginjem duit, orang barang asakan duit jeung meuli bahan-bahanna, urang nginjem ka maneh, aya maneh boga? Lah boro-boro nginjemkeun duit ka batur atuh urang ngenan ieu ka warung rek nganju. Atuh aya mah urang rek neangan heula pinjeman ka batur deui. Atuh, Ayo. Aduh, iya teh. Bagian Bang Emok sekali deui. Taplekeun we kitu. Kayak nambut deui. Punten. Lebat. Cari gini. Nuhun. Aduh. Nah, abi teh sakalian di ayeuna nya. Digaplehkeun we, ngan abi bade nambut deui tiasa teu. Ieu teh anu ieu nya bikona un. Nuhun sakalian deui bade sabaraha nambutna? Tah beri nambut nama salit teuing. Paling ge 8,5 juta. Tiasa 8,5 juta. Tiasa. Bade disabaraha taunkeun ieu? Seumur hidup pos KTP tiasa. Nuhun, mangga. Tapi pami ka dieu deui eta bayarnya. Mana tuan cenah? Iya. Entos kaing motongnya. Mohon atuh. Terus bade uih wae. Udah teras we. Mohon. Mana ngeuleut acan? Yuk, Bu. Oh, mangga-mangganya. Nuhun. Bi, nah itu saha anu teh kana lewat tadi teh bono motor bit warna ungu. Lah, biasa dulu jauh. Kayak naon ieu cek kan ieu kalagian. Abi bade silaturahmi sakalian nambut atuh saalis bilih we yacis. Ya si Ece nyawan pintas nginjem ti Bang Emok. Ya, manawi bade nambut manya. Ambi ge menangnya nambut ti Bang Emok. Kewe antosan enjing ge bade merendai ka dieu. Bang Emok, ai Bang Emok teh naon? Ieu ceuk Bang Emok teh. Nih aya parawan sok na motor beat di helm pake jas. Tah eta teh sok nambut-nambutkeun artos. Anu tadi lewat tadi tukeun tuh? Eta Bang Emok teh. Oh, ning ceuk nu tadi nembe mangkat ka ditu tuh. Tas ti abi panti dieu tes nyairkeun. Ceuk pilih bade nambut manya. Kasadaya ibu-ibu pi barade nambut ka Bang Emok. Kumpulkeun ku ece. Bang Emok na sok ayana dinten Salasa. Oh nya tuh ce, abi ge bade ngawatosan hal sanes. Hayu ce. Yuh, mangga. Makan mangan pulang Assalamualaikum, Ce. Waalaikumsalam. Rio ginaon? Sok atuh calik-calik di we. Manawi ieu aya naon ibu ka dieu guragiru bari siga nu nalang sakitu beungeutna. Manawi aya teu Ce, 2 juta mah. Bade jang modal usaha. Itu tuh salaki abina gawe sare wae. Dititah gawe genan herese aya teu Ce.
Gandeng atuh jam injem boro-boro 2 juta urang ge 2000 ge eueuh tadi nginjem kasih Ibi Markona eueuh kasih Ibi Ai eueuh urang ge pusing mikiranna nah jadi nginjem ka urang maneh Teng atuh ceuk kalah nyarekan kitu Dabi mah 2 hari genan bade dipulangkeun ieu pira ge 2 juta masa teu aya masa eueuh nah tuh ai eueuh kudu mere naon atuh ieu lamun hayang unjam-injem mah ka itu tuh kasih Bi Markona da sok eta euy ka Bang Emok bisi we erek maneh cenah aya teh sok poe Salasa. Mun atuh ceuk nuhunnya engke abi poe Salasa ka dieu deui mun atuh nya abi teh ieu teh nyeri ambut hayang modal yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi kan dia nang. Bi Esi cenah yang minjem duit. Minjem duit. Heeh. Minjem duit kono teu boga cenah. Teuing kapan kurang kelas dicarekan. Tadi teh dedengan teh kumpulan ceng di kona. Kumpulan naon eta teh? Biasa lah ibu-ibu kumpulan Bang Emok. Ulah miluan bang kana Bang Emok lah batur ge rumah tanggana sok rarungkan miluan kan kitu mah. Ulah pokona mah. Wah, ulah aya mere duit setara sakapung teh ge jarang. Geus atuh lah aya ulah mah urang kitu we uli. Ya, pinjem duit kira. Kece periogi artos. Periogi sabaraha ceuk? Lah, peryogi nagengan saalit ngan 1,5 juta. Ai sakitu mah seueur ceuk. Tadi abi teh kantos tibi edoh. Cenah mun hoyong artos mah engke nambut kumpulan di Biona. Kumpulan naon atuh bagi-bagi duit. Sanes atuh ceuk. Kumpulan Bang Emok nambut artos bisi bade eta mah. Engke cenah Salasa kumpulanana teh. Hade sanaon wae kitu nginjemna. Bebas eta mah ceuk. Abi kan bade nambut 15 juta. Jangan mempercantik diri. Oh, atuh ari kitu mah. Kami bade ngariung mah wartosan we nya. Yah, nuhun. Nuhun. Neng, Kumaha? saya di sana tadi Bang Emok. Aing mah yeuh ari erek ninjem heuh ka Bang Emok kesesorangan lah ngajak-ngajak batur. Kayak kalau ka modal Bang Emok 15 juta dibagi 5 kalau ka jadi saeutik bisa ku sorangan. Pan muklis jadi 15 juta teh ku sorangan. Yang ada 8 juta aya udah terus dipotong kamari. Oh kamari pan teu acan bayar sabulan deui. Ayeuna entos aya nama di ayeuna mah utang anu baru deui. Atuh kumaha meureun kalah ka moal tulus meuli motornya budak deui. Ai tinggal 8.200.000 mah. Kan butuhna ge 8 juta. Kira eta cenah Bang Emok ka deui. Tuh gesek nginjem deui atuh 1 juta deui mah. Ambil kapalang teh nginjem. Kayak atuannya diusahakeun nambut 1 juta deui. Sugan we tiasa anjing atuh diusahakeun. Asa nama bagian anjing salah satu. Eta kade usahakeun aduh 1 juta deui ami jadi 8 juta pan budak kayangan aerok. Non motor naon nu metik teh? Aerok. Budak nu geus najongan pantong yang aerok. Ini geus jangar itu ayo edan kejo. Yang madang aing madang heula. Anjing atuh. Ini Gusti. Pinjam duit 8 juta ge. Kalau fik bae aku udah meser arero. Kita mereka bumina Bi Markona. Muhun ceuk bade ka Bi Markona bari ngajakan ieu ya. Oh, nabi jadi ajakan ku ieu da. Yuk atuh. Yuk. Waalaikumsalam. Calik lah tuh, calik gitu ya. Calik. Tak acan sumping lah yuk aja. Kumaha sehat Ibu? Alhamdulillah. Tuh, itu sudah cerita sumping. Itu Bang Emok teh. Mohon. Punten. Mangga. Diantos pisan nih. Iya Bu, rencangan abdi sadaya cenah berenang rambut nasabah baru nih. Mangga uhun ai seueur nasabah mah abi tereh umroh ya. Sok ieu bade sabaraha na rambutna ieu? Abi 2 juta teh. Abi bade 10 juta. Abi 1,5 juta teh. Abi bade rambut deui 1 juta biasa. Mun bade diseratkeun heula. Sana mina ieu. Esi samleweng jagat raya. Mun mangga. Ya anu balik dia.
Poda. Mohon. Paling dia. Tos. Tapi aya janjina ieu sariap. Siap. Sok ngaderengan. Sumpah nasabah. Sumpah nasabah. Saya berjanji. Saya berjanji. Jika saya tidak mampu membayar angsuran Bang Emo, maka saya akan ngukur kebun. Kebun saha? Kebun batur. Pancasila. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.